Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapetir jalanan kamakam jalan sempit anu hadir manis nu ngajawab salam manis saeutik. Daun salam daun tales katingali ku jisim kuring ibu-ibu ngawal salam masih kene leuleus kahade daun talesna ulah dicampuran ku kentang sing horeng leuleus teh orang dia keur mikiran hut ieu mah lain goreng sangka nyabunya lain suudon Gusti lamun orang dia baroga kene hutang beres acara sing lalunas nu amina bedas rada gede hutangna alhamdulillah eta gerak gede hutang alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah. Bismillahi la hawla wa la quwwata illa billah. Hamdan lima zuy'anna al-insana bil akhlaqil karimah. Wassalatan wassalaman ala afdali mutahalliki bil adabil azimah wa alihi wa ashabihi wa kulli man iktafa tariqatahum al-qawimah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار. Al-ayah at-tamimil ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala al-imam Syirri man qasada maudi'an yuqra'u fihi maulidun nabiy sallallahu alaihi wasallam faqad utiya rawdatan min riyadil jannah li'annahu ma qasada dhalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala syair Muhammadun basharun wa laysa kalbashari bal huwa yaqtatun wa nasu kalhajari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil kahatur tipayun kersana pemandu waktu penata acara nuku jisim kuring dipihormat sahibul awqat urang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah subhanahu wa ta'ala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasyatul anbiya para kiai para ajengan para asatid wal asatidah santriin wal santrian nuku jisim kuring dipihormat wabil khusus kakersana pun lancek DKM Masjid Al Hidayah Bapak Ustadz Haris Hidayatullah nurang doakeun mugja anjeunna sing tambih-tambih kabarokahan ti Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal. Kekalangkungan para panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di payunan ku ketua panitia nyata ada Bapak Acong Al Husari
Oke, para pemuda nu aya dina Irema Al Hidayah, ikatan remaja Masjid Al Hidayah yang sangat luar biasa. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda di zaman sekarang adalah gambaran pemimpin di masa yang akan datang. Jadi lamun Irema na pamuda na geus daek cicing di masjid, daek milu ngayakeun acara peringatan Maulid Nabi PHBI, peringatan Hari Besar Islam, saya yakin insyaallah ieu lembur naon namina? Lohan apa lolohan? Lembur lolohan, yakin bakal loba rahmat turun di lembur ieu, amin ya robbal. Asalkan saya berikan amanah dan permohonan kepada para orang tua di mana aya pemuda anu hayang maju dina agama, dukung, jangan pernah dilemahkan perjuangan mereka, betul? Ya lamun ngaranna budak ora aya kasalahan mah luruskeun saeutik mah teu naon-naon, jangan pernah patahkan semangat mereka, insya ulah sok diaromongkeun komo ku ibu-ibu manya budak ora. Karunya pemuda geus capek tadi ge ngajemput sim kuring, mohon maaf saya agak telat sedikit karena sim kuring di lembur sim kuring mah di Indonesia di ditu Bogor. Hujana badag kos ieu gara-gara ieu hujan rumana mah ya. Hujana badag tadi teh tos ngecor kobong sim kuring teh bu horeng teh bocor ka tengah imah tah mantap kada telat saeutik eta ge kadenge ibu-ibu kadenge ka Bogor ngaromongkeun ustaz can datang. Meunang panitiana baru terjadi manggil ustaz meunang. Ayo we, terkadang kita suka sibuk mencari kesalahan orang lain, betul? Ada cek Mang Haji Roma Irama kumaha, mengapa kau suka membukakan aib sesama? Cicing menang apakeun saminggu tah lagu. Kesana kemari kau cerita keburukannya. Jadi ari mama kudu muriang banget. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Keterlaluan ya. Masya orang masuk ngaromongkeun we budak ora keur hayang maju diomongkeun nu hajatan keur geunah-geunah hajat dioromongkeun aja di mana ce tos kondangan ti ce Yaya eta ce Yaya parasmanana naon ce main nama helm naon ari helm ce teu kahartos abdi mah helm teh endog dibelah dua sok aya nu hajat endog dibelah dua aya sanes pelit tapi cerdas supados bumbu nyerep kana kokonengna mantan dog dibelah do. Kita ulang sok ngomongkeun kagorengan batur, kita doakan perjuangan panitia dari awal sampai akhir sing menang balasan ti Allah, amin. Aparatur pemerintah nu puji sim kuring dipihormat saurna aya calon wakil bupati Ibu Yusni Rinjani atuh Bapak Dewan oge jeung jajaranana nuju sim kuring dipikah hormat Bapak Lurah jinareng Bapak RW wabil khusus ka Bapak RT anu perlente nu kadang-kadang zaman ayeuna jadi RT capek gawe tara kapake sok loba RT keur zaman corona kieu mah diomongkeun ku masyarakatna majarkeun mah bansos TRT pilih kasih. Masya RTT aneh hari ini muka mobil menang ya inyo teu menang barangsa. Ya Allah Pak RT kuat begang cek Pak RT untung teu TBC oge aing teh si kuring tenang Pak RT di bejaan ka warga di dia karena dampak COVID-19 itu bukan hanya Karawang saja tapi seluruh dunia benang ku corona, betul? Tah dulur jamaah sadayana dari awal pan langsung pemerintahan sok nita sok kakana kumpulkeun KTP na kumpulkeun semua masyarakat ngumpulkeun ka KTP ka RT TRT ka RW RW ka kelurahan terus ka camat nepi ka luhur. Ternyata ketika sudah dikumpulkan semua data pas merena dulur jamaah saya pakai data yang lama jadi mentakna salah kitu lain salah sulah sok diomongkeun RT mah cenah teh nyaho naon-naon wajarkeun RT mah bagur teh kadulurna doangnya aneh awas kanu kitunya
kurang kumaha Bapak RT mah Ibu, kan bansos itu saat diterima oleh penerimanya wajib dipoto, betul tuh? Makanya lamun RT mikeun padu wae jelema aya barang bukti RT bisa ditewak. Ayahnya sahiji ki RT teh wani nyokot nanya ke Hansip, Hansip yang usaha nu Maijah Pak RT. Kurang tadi cokot, Maijah mah geus korot leumpangna ge ripuh. Lamun leumpang ti Imam Maijah ka Imam RT sapoe setengah harap nepi. Terus kumaha nyapan itu kudu dibikeun ka Maijah, terserah RT eta mah kumaha carana. Akhirna RT punya inisiatif demi rakyatnya datang ka Imam Maijah. Bagus tuh RT gitu. Atuh eta Bapak RT leumpang bae nyandak bansos ka rumah nama Ijah sabab eta amanat ti pamarentah. Atuh ieu Bapak RT nepi ka Imam Maijah ngatrokan panto Imam Maijah. Assalamualaikum. Keluar Maijah muka kenawang panto cekrek Malara. Cek Pak RT wah ieu mah panto nage kode alam ya. Moal teh jelema susah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saha di jero di luar saha. Jadi ucing-ucingan segala. Abdi mah RT, abdi mah Ijah. Sok matu keluar nya sakedap keteplek kos ento belum lagi lila. Datang cium tangan RT kakolot pan RT na sopan. Mak damang alhamdulillah hari awak mah cager. Naon atuh nu teu damang dompet RT dompet aing geus teu cager. Maksudna kumaha aing lieu ke waragap tayana teh semplek ninjak semplak geureut pakeun pungsat ban kokoronyo sobalang sakrosa malah ku susah-susahna ninjak dikotok teh teu pejet. Dikotok garing meureun mama. Mak bener susah demi Allah RT mak ku susah-susah nang geus 3 poe teu bisa sare. Kunaon teu bisa sare? Teu boga duit. Aturan urusanna mak sare jeung duit. Ih, ari mane RT teu ngarti. Kumaha lamun mak teu boga duit barang sare ngimpi naik angkot bingung mayarna. Atuh teu kudu mayar mah ngimpi mah hudang we jeung leungit angkotna. Ari si Abah ka mana? Kitu be, si Abah masa popoe nyaran rezeki nangan dengan sangu. Ka mana? Ka balong, kadang-kadang ka wahangan nguseup. Nguseup mah jang dengan sangu eta lauk. Jang batur dahar. Osok menang. Nyaeta ayeuna mah tara meunang ka laukna ge marake masker. Tiga kalau pakai masker segala. Ayeuna RT ka dieu arek naon? Mak sampai lupa tujuan saya ke sini mak. Yeuh mak aya kadeudeuh mak. Abdi ka dieu mawa bantuan sosial ieu bansos. Bansos di saha RT? Ieu teh bansos di corona mak. Oh di corona. Geningan corona teh bager. Kitu mah didoakeun kumaha ya Allah. Mudah-mudahan corona teh sing panjang umur. Antakan Kang teu anggeus-anggeus ge ieu corona gara-gara Maijah doana eta. Masya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah orang dia madaek ngaji bakal dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal utami nasim kuring ngaturkan rebu nuhun laksa ketika bingahan asa berat nanggung berat nyuhun berat narima kenana ningali nu hadir alhamdulillah masyarakat lolohan kaji lobana alhamdulillah. Jika ngareutkeun teh ngabandaneun sorak-soraknya tang pinang memang orang lolohan manggeus kajam paling ka angin-angin katorta ka unggal nagara ari kana pangaosan mah sadayana ge rajin alhamdulillah.
Gusti ieu nu garareulis nu kararasep nu daek ngaji resep silaturahmi sing panjang umur orang dia sing barokah milik sinareng rezeki. Oke, mudah-mudahan orang dia sing tambih-tambih manfaat kahirupanana ya Rabbal supados teu nyangkolong kana waktos ngaganggu kana waktu orang puput bae kana puhuna urang ala bae kana muarana urang udag pamaksadanana ngan sateuacan simkuring ngadadar ketutung pusing ati nu dijejer carita hampura ibu langkung ti heula jauh di jugjug anggang datang simkuring ti kota Bogor ka Karawang lolohan apa lohlohan sih hah lolo berarti ini lolohan ya kalolohan Kang Haji hapunten teu aya maksad baris ngajarkeun ngojai kamari ngucurkeun cai kaluhur teu pisan-pisan simkuring uninga di lolohan teh seueur santri simkuring uninga di lolohan teh seueur kiai guru-guru simkuring ieu mah saja silaturahmi nu dipamrih teu aya sanes barokah silaturahmi urang sadaya panjang yuswa bari gampang rezeki ya Rabbal pan ari geus ditampi silaturahmi meureun yakin simkuring nangtung di dieu teh bakal menang dulur duit we pan silaturahmi teh nambahan dulur ceuk kunaon si urang hirup kudu loba dulur ulah loba musuh satu terlalu banyak dulur 1000 masih kene kurang naon sababna sabab lamun geus loba dulur gampang di mana aya pangabutuh bisa minta doa sama duit baik icih sia duit baik aya si icih aya si ayah ya cetati apa ayo cetati di mana-mana masya ulah nyarioskeun wae duit ceramah masing ikhlas hari geus ikhlas mada balik bakal menang amal pokoknya masya Allah dumasar kana ieu boh bilina dina enggoning cumares ge kirang tata kirang basa kirang panata duduga luka kanyak jumantaka kasar basangka tur garihan lamun ceuk parebaos pondok bisi nyogok panjang bisi nyugak maur saur bahe carek agung cukup lumur anu kasuhun jembar panghampura nu diteda ti para wargi sadayana kumaha bade orang dieu ngahampura ka simkuring tepangkeun simkuring sok dipanggilna teh Aang balap muda Kabupaten Bogor tadi dipanggilna kiai dugi kamuring kak bulu disebut kiai karena aku kecap kolot baheula simkuring mah lain cai lain walungan Bapak RT anu bager aya RT na aya coba RT kapayun heula lauk teri kaya siritan lain kiai lain ajengan santri oge teu aya ilmuwan santri oge teu aya ieu mah urang hitung-hitung diajar nangtung etang-etang diajar capetang insya syariat kita berkumpul di halaman Masjid Al-Hidayah lolohan hakikatna urang kabeh keur dikarumpulkeun ku Allah di jero surgana lain cek simkuring tapi cek ulama besar Al-Imam Syiri mengeluarkan fatwa yang indah bagi kita para pecinta maulid saur Imam Syiri man qasada maudian yuqra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah sing saha jalma ibu anu ngalumampahkeun dua dampah sampean anak baris datang karena hiji tempat nu di mana eta tempat diadakan peringatan maulid Nabi ieu tempat diaoskeun shalawat kanggo ngagungkeun Kanjeng Nabi faqad qasada rawdatan min riyadil jannah maka mereka sama saja sedang berjalan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala lain tanpa alasan eta fatwa keluar li'annahu ma qasada dzalikal mawadi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam moal pati-pati orang lolohan daek korban harta banda korban tanaga nu jauh di jugjug nu anggang daek dararatang malah nu deukeut daek ngaralet lamun teu aya
dina manahna masyarakat tolohan rasa deudeuh cinta ka Kanjeng Nabiuna Muhammad. Orang dia cinta teh ka Kanjeng Nabi. Sahur Kanjeng Nabi, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta terhadap diriku maka akan bersamaku di dalam surga. Hayang di surga jeung Nabi hoyong. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Buktikanlah cinta ibu, buktikanlah cinta bapak terhadap Nabi dengan cara apa? Banyak menyebut namanya, karena kata Nabi, siapa orang cinta terhadap satu perkara aktsara min dzikri, maka eta jalma bakal loba nyebut ngaran dupi ka cintana. Namun ngaku cinta ka Kanjeng Nabi sehingga tol baca ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika ya Nabi alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika asyraqal badru Masya karasa nyeredet manah orang kudeudeuh cintana ka Kanjeng Nabiuna Muhammad. Saya berdoa, ya Allah Gusti nu balalager ibu-ibu bapak-bapak pamuda-pamudina sing nararasi bisa sholawat payuneun makam baginda Nabiuna di Mekah di Madinah, amin. Di makamna di Madinah ku ayeuna dulur jamaah dimakamkeun di Madinah atau di Mekah orang sujud langsung payuneun Ka'bah barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hoyong ka Mekah hoyong, hoyong ka Madinah hoyong, daftar can eta masalah nanti. Tapi luar biasa saya yakin Bu, insya Allah ku barokahna peringatan Maulid Nabi ibu sing dianterkeun berangkat ka ditu. Ya Rabbal digenaheun sholawat diiringi ku hadrohnya bunya. Inilah seni Islami. Sok kurang doakeun grup hadrohna sing saroleh. Sehingga jadikan seni Islami yang mereka bawa mudah-mudahan sing nganterkeun umat tambah cinta ka Kanjeng Nabi nu mulia, amin. Ya Rabbal panleuwih betah di hadrohan nya. Satu acan aya hadroh mapan cerawisnya nu leutik kitu. Naon atuh? Ieu di wing mah ece di Bogor mah. Ora kene cerawis cacah jeung caci. Berarti di lima geus kolot emaknya marawis. Mana marawis marada gancang. Opak aya gemblong aya gemblong. Opak aya gemblong aya gemblong. Empine cuhucur, empine cuhucur. Opak gemblong empine cuhucur, empine cuhucur. Teu naon Ustaz Haris upami teh aya opak mah bolu kana mobilkeun. Punten ece biasana muntos ceramah wing di mana-mana sok menang berkat biasana. Nya upami di dieu teu biasa mah nya biasakeun ayeuna. Masya Allah. Jadi lamun urang deudeuh cinta ka Kanjeng Nabi sariring-riring dumadi setiap ring Kanjeng paripola bade enjing datang siang sonten sinarang wengi masyarakat dia sing getol baca so keur nyangu maca so nyestri kage bariso
sasapu imah sambil osok gitu aneh ayeuna Anas ditanya tapi nggak jawab nama bener ya. Masya cinta ka Rasul cinta sok keur nyangu sholawat osok sholawat mah bebas ya rek keur kumaha oge euceuk bebas sholawat mah namun di dieu nya kos tadi lagamna aya di imam atuh bebas kumaha euceuk ini hebatnya sholawat beda dengan Al-Quran. Quran mah kudu barijeng bener lagamnya sudah khusus hukumna kudu bener bacaan mahrojna tajwidna kudu bener eta Al-Qur'an ai sholawat mane kumaha ge kumulyana Nabi ditarima ku Allah alhamdulillah daripada euceun bari ngulek sambel di jero imam ngacin nyanyina sok reta malam mending ku sholawat imam ngulek cabe mending kereta malam maneh mah. Pernah sekali aku pergi dari lolohan ke alam barjah aku pae beunanya ulah waka kadinya mangke deui engke mah ganti ku sholawat indah bari ngulek cabe teh nya di dapur ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asyad Shindoing Iwadaroji Adfatayaji Rotal alami Ya uhailal jud Diwal karomi Iya bawang gede amat Juki jaki Sarapina ngintip awal gelok kabeh Nah udu sholawat sing getol insya ibu di imah boga budak leutik ajakan sholawat budak mewek tuh nyacanya salahkan irema kunon manggil balik gelo atuh tuh nyabunya bari budak ngais orok isu-isu genah budak mewek teh diajakan sholawat insya depan budak kesuk bubuakan da budak mana naon ge nan hayang naon hoyong emam ceur kahampangan ceur lapar nage hayang sare ceurik orok mana naon ge make jeung diseuseurikeun da orok mah ceurikna kitu kabeh ge nya ngajan aya keterangan kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu setiap jabang bayi nu lahir ke alam dunia ngenaan karena fitrah gumantung indung bapana. Ieu mah hadis Nabi ngabahas tentang agama sabab kadituna Rasul nyaritakeun bag-bagan agama lain ceurikna lamun ceurikna gumantung indung jeung bapana anak uing ngeunaheun ceurikna sim kuring sok sebut kibalap muda ceramah teh sok ngahaleuang bari ngalagu Sunda biasana wios bari ngahaleuang wios kete anak nage lamun ceurik teh ngahaleuang hoy si ibu teh sase nu ceurik anak ti balap Indonesia nya kadenge lagamna hoe anak uing mah geunaheun keneh bayangkeun lamun ngaceurik budak kumaha indung bapana bayangkeun orang dieu lamun aya tentara boga anak moal teu nyentak mewekna hoe bukan bapak lagi tegas we siap hormat hoi gandeng hoi anak tentara ya teman oh nyacenya masih mending anak tentara masa eutik ngajen galak ge kumaha anak sinden ngawang teh apan kakoncara kajarapia kacelup kaun-aun kalawang mahkota seni segala rupa aya di dieu mah nya ngalaguna ge garenaheun anak nabi orang Karawang mah ngahaleuang calon bupati anu hoy digorowan ku anak sinden banyak cenah muda keur mewek teh ajakan sol
budak mewek diajakan TikTok mana budak kergogoakan cek ih lain gitu gelis kia nu bener mah budak mewek diajakan TikTok sih ajakan sholat aku tuh bisa sholawat Ustad wing madu rada karagok bareng ngais budak sholawat maresep ge lagu Sunda da wing mah orang Karawang asli resep ku seni Sunda menang pek mangga ngalagu Sunda oge ngan ngalagu Sundana pilihan Sunda anu manfaat jeung anak urang emang halus budak rumah tangga jeung manehna ece odah anu bager atau awet rajet gitu mah ulah dibere lagu gitu orok mah mereka bere lagu nu bagus lagu cincang keling katanya cincang keling manuk cingkleng mah da cindeukeun los ka kolong Bapak Satar mah bulan eta lagu Sunda cincang keling saya sih ngecet mah rada asing lagamna biasana mah lain kitu mun eta mah tos ngagentos abdi lagamna nu asli nama kieu cincang keling manuk cingkleng nya apa dana beta los ka kolong eta Bapak Satar nya molotot sih eta teh lagu Sunda tapi bagus aja namun diartikeun ku kolot kumaha ku bahasa kirata dikira-kira tapi nyata cincang keling cing urang lolohan urang sasarengan geura areling geura ari bada berang jeung peting kadatu ngapi ngajaring ulah hirup lang-lang sing sering hudang ti peting ibu haji anu bager sing sering hudang tapi simkuring ningali ibu-ibu garelis bapak-bapak karasep ge mah tukang hudang jam 3 ki hungkul geus ima eta emang calanana mau dipake heula uyuhan di mah gareuh aing mah ame teh tos ki teh molor di dinya nya cebok heula batur mah pake cangcut heula pake calana mabrit ka kamar harak HS deh memang geus kieu langsung ngagoler di dinya kesalakeun ka mana pamajikan aing orang di deuleuh jurig di WC meureun nah udah bugah tengah wengi netepan taha insya mawar bodas aing jadi titah carama apa titah ngalaku mawar bodas anu mana teh anu mapai jalan raya teh lain mapai jalan setapak ngajuk-juk ka imah panitia rek neangan berkat sugan oge menang amplop wae oh masyaallah nuhun abahnya nuhun dibere duit sugan abah saurang atuh ke lurah nuturkeun masya saeutik we nya banyak hampura sakitu mangalaguna ge era mun dicaritakeun sababna eueuh gendangna di dieu teh dan naon Masya Allah tuh eta lagu cincang keling teh mere faedah ka urang naon faedahna ngelingan urang supaya daek hudang tengah peuting aya hudang tengah peuting parentah saha parentah Allah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda hayang boga
boga makom nu mahmud atau derajat yang tinggi mau sing daek hudang tip angkat ke lengan orang saat batur tertidur lelap kita masih berdoa kepada Allah Subhanahu osok salat tahajud osok nu osok nu tara loba nama anu bagus ngaku kompaknya ulah pas orang Bogor daek sholat tahajud mun keur susah doang mun keur susah mah datang ka salakina Kang aya naon geulis hirup urang tiba heula kieu wae eueuh perubahan maksudna liuk waraga taya eta semplek ngincak semplak kereutakeun pusatan kok roso barang sakrosa neng tos nyareat ti ahli hikmah naon cek ahli hikmah lamun hirup urang hayang boga darajat anu luhur sing daek kudang ti peuting salat tahajud Kang akang daek tahajud ayo aya kitu mah salat tahajud doa gorenganan teh sugan teh bener husu ya mah lain tahajud teh lain satahajud-tahajudna tapi ada ungkapan yang harus dikatakan dekat suami tapi tidak berani dikatakan secara siang-siang mumpung keur batur hees karak ngobrol duaan tos salat tahajud salat kena ngadoa ya arhamar rahimin arhamna ditepak ku pamajikan Kang ada apa sayang izinkan malam ini aku yang berdoa kunaon gitu siapa ngadoa tari ijabah Kang buktina balangsak wae akang mundur maksudnya pergantian pemain aku yang berdoa engkau yang mengaminkan doaku enggak poe siapa ngadoangan balangsak we hirup teh salakina ka tukang pamajikan ka hareup siap akang siap akang nyaho teu supaya doa diijabah kumaha carana kumaha geulis berdoalah dalam kata yang bersungguh-sungguh maksudna ceurik ngadoa teh kudu sungguh-sungguh bari ceurik kunaon kudu ceurik budak ge minta dibari ceurik dibere eta mah budak atuh sarua we sia ge geus budak kumaha sangkan bisa ceurik ngadoa lamun hayang bisa ceurik kudu ngarti naon doa nu dibaca ulah akang robana teu kaharti ku sorangan depan aing mah rumah saja lemah bodoh ku Sunda we di imah ieu emang menang ngadoa ku Sunda menang kalau mah ngartiin ieu gerang ngadoa ngomong wae atuh sia ngajak ngobrol wae bener akan siap amin oke bener ieu ku sabab ala subaha hirup di alam dunya teu sabar meureunnya ngadoa deukeut salaki akang amin iya ya Allah ya Rabb salakina ngintip wah bener mewek kama goda wae beleguk ulangi deui ya Allah digoda bieu mah ya Allah ya Rabb dipikir dibulak-balik cek salakina kakara kadang doa kieu dipapa dirasa-rasa bener ya Allah abdi mah teu bohong rumah tangga tiba heula ya Allah jang manehna ieu jeung mana ya cek salakina sama aing doa di babahawa timiti bobogohan ya Allah nepi ka moga anak balangsa salah kena najis aing amin lagi saya ngadoa nyinggung aing belebug begitu nah udah sok sing getol baca sok insya hikmah peringatan maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kan kudu dibaca ya peringatan maulid Nabi Muhammad SAW mari teladani akhlak dan perjuangan Rasulullah SAW demi membangun pribadi yang unggul Masjid Jamilah Hidayah Lolohan Kahalangan Hulu Budak Desa Kuta Ampel Kecamatan Batu Jaya Karawang udah kadang halangan hulu nak piu kita kengkoy Masya wing mas sesuai judul we di dia berarti orang ngaji naon menteladani akhlak. Sebelum kita menteladani akhlak Nabi berarti kita harus tahu mana akhlak Nabiuna Muhammad. Sebelum kita tahu akhlak Nabi, yuk kita lantunkan sholawat lagi untuk menandakan rasa cinta terhadap baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal ma'asalama fi amani syaikhana Allahu rabbi hamura biruhina ya rabbana ma'asalama fi amani syaikhana Allahu rabbi hamura biruhina ya rabbana ya badrati
kamali maka yu'afiru an ulaka maqali ma'a salamat fi Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana ma'a salama fi Shaykhana Allahu Rabbi irhamhu Rabbi ruhina ya Rabbana sallu ala Muhammad. Tuh dulur jamaah sadayana akhlak Nabi nu mulia kacida seueurna dulur sampai-sampai Allah pun mengakui atau dulur jamaah saya menegaskan terhadap kita semua dalam Al-Qur'an laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Masya Allah, uswah hasanah, uswatun hasanah tenang suri teladan yang terbaik bagi kita semua umat baginda Nabi Muhammad, bahkan rahmat untuk seluruh alam semesta. Alhamdulillah. Lamun heug irema masyarakat di dieu ngayakeun muludan 24 jam ceramahna 24 kiai, satu kiai 1 jam berceramah tentang akhlak Nabi. 24 kiai moal bakal beakeun nyaritakeun akhlak Nabi kumuliana baginda Nabi Muhammad. Mandi dia simkuring dulur jamaah sadayana rek nyaritakeun akhlak Nabi anu mulia anu dituningakeun ku istri tercinta beliau Sayyidatuna Khadijatul Kubra, Bunda Siti Khadijah. Siapa ibu Siti Khadijah teh? Bener di dia mah. Di lolohan aja mana teh tarawadu. Jadi nya hoge ngahuleung mah. Ibu saha Siti Khadijah teh? Cucu. Pun antep-antep cenah Siti Khadijah teh istri baginda Nabi Muhammad. Kacatur kapungkur kacaritakeun baheula hiji waktu Rasul nu mulia ibu dirungrung kabingung ngambah sagaraku susah ngukuntit leuwih ka sedih. Rasul mayunan masyarakat Makkah yang pada itu disebut zamannya zaman jahiliyah. Kunaon zaman jahiliyah? Sakitu hirup jeung lemburna Nabi, sakiti hirup jeung kanjeng Nabi, tapi kota Makkah didinya loba orang-orang kafir Quraisy, orang Yahudi dan Nasrani yang tak beriman kepada baginda Nabi Muhammad. Akhirnya kanjeng Rasul bertahanus berangkat ke Gua Hiro. Di Gua Hiro kanjeng Rasul keur nyuhunkeun petunjuk ti Allah, sumping malaikat Jibril nganterkeun wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ku berat-beratna eta amanah Al-Qur'an ditampi ku kanjeng Nabi dugi ka salirana kanjeng Nabi ngagidir awakna baseuh ku kesangna. Ku gempeurna narima wahyu nu pertama Rasul turun di Gua Hiro balik ka imah make selimut dituturkeun ku malaikat Jibril, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang sedang berselimut, kum hudang anjeun. Saenggeus nampi wahyu nu pertama surat Al-Alaq Iqra teh jamaah sadayana Rasul langsung muriang awakna berat narima beban amanah ti Allah Subhanahu. Sumping Bunda Khadijah, ya Rasulullah limada kunaon Gusti balik ti Gua Hiro teh geuningan malah murungkut, kunaon atuku bisa ditanya ku sia ngaji menang naon kunaon gitu. Jadi judul ngaji ayeuna penting ayeuna adalah muludan. Sia kunaon aing jauh-jauh ngaji ditah nyebut ngaji kunaon muludan. Masya kunaon Gusti balik ti Gua Hiro teh geuning murungkut bari make selimut kunaon mukakeun kana selimutna kanjeng Nabi bari nyarios geulis kaula bakal cilaka. Maksudna Gusti kunaon? Tadi kaula pendak jeung malaikat Jibril. Panggeus biasa panggih jeung Jibril mah kunaon sareuas kieu ieu mah beda. Dia mah pertemuan yang sangat bersejarah sabab kaula narima wahyu ti malaikat Jibril nyaeta wahyu ti Allah Subhanahu.
disampaikan lewat malaikat Jibril. Gusti anjeun berarti geus rasul kawitna nembe nabi diangkat jadi rasul teh yuswa 40 tahun. Maka wajib anjeun menyampaikan risalah keislaman ke halayak ramai. Sok anjeun dakwah didukung ku kaula. Lain kitu geulis caca kaula kamari can meunang wahyu jahiliyahna Mekah geus nyerang ka kaula. Kaula rek dibunuh, kaula disebut jelema gelo. Komo ayeuna kaula ngaku narima wahyu. Eta jelema-jelema anu munafik moal percaya ka kaula. Mun kaula ngabejakeun kaula narima wahyu. Dulur jamaah saya Bunda Khadijah mah selalu percaya terhadap baginda Nabiuna Muhammad. Gusti sok sampaikan risalah keislaman ayeuna mah sok sampaikan didukung kaula. Kaula bakal diancam cilaka kumaha Bunda Khadijah. Kalla wallahi mayuzikallahu abada. Sekali-kali tidak wahai Rasulullah, demi Allah tidak akan pernah Allah berikan engkau celaka. Tenang Gusti, moal celaka, percaya ka abdi. Itulah akhlak istri soleh. Di mana salaki rada turun semangatnya, maka istri soleh harus menjadi penopang, penyemangat terbaru untuk seorang suami. Kan kadang-kadang Khadijah orang lolohan mah lain gitu. Salaki di luar riweuh, datang ka imah tambah riuh. Salaki teh tukang dagang tahu keliling. Dihareupeun jalan raya teh katubruk tahuna ku kodola. Buledak bolepak tahuna beak rejek. Mana ngajol salamet balik ka imah. Assalamualaikum. Keluar pamajikana. Waalaikumsalam. Ku tereh balik geuning dagang teh. Teu bisa dagang. Kunaon? Hampura kunaon? Teu jadi dagang teh. Teu jadi teh kunaon alasanna Akang? Tadi Akang di jalan raya keur nyebrang terus pas nyebrang Akang teh katabrak ku kodola. Mantak mu nyebrang teh Khadijah orang lolohan gitu kan. Salaki hanjaka lain bebeja. Kudu nama mun salaki keur sedih kitu bere semangat ku ibu. Salaki datang kos cilaka katabrak tahuna beak tapi mana selamat bere semangat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Kang. Aya naon geulis? Hapunten bade tumaros. Naros naon? Kunaon dagang tos uwi? Hampura geulis. Hampura kunaon? Tadi di jalan raya Akang kasarempet ku mobil. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi Akang teu kuna naon? Akang nama salamet geulis ngan tahu. Maksudna tahu geulis. Bagaimana keadaan tahu kan? Tahu eta rejet kajejek ku kodola. Masya Allah. Hampura Akang geulis. Ih kunaon minta hampura Kang, ngaranna ge cilaka sanu hayang sih cilaka. Jadi anjeun teu ngambek, rek naon ngambek Kang, syukuraneun tahu rejet Akang hirup. Akang bisa nyeun tahu deui. Coba bayangkeun mun Akang rejet tahu bisa teu nyeun Akang. Bener sia mah soleha. Ge muridna Ustaz Haris ya. Ya Allah nuhun geulis jadi moal ngambek rek naon ngambek Kang sok semangat ngaranna ge hirup di dunia Kang abdi sok ngaos ca Quran kieu bejana wa min kulli syai'in khalaqna zawjain. Naon geulis eta teh hartosna. Dan dari setiap sesuatu kami jadikan dua pasangan. Hirup mah di dunia mah pasti pasangan kan. Atuh Akang dagangi sarua, aya untung, aya rugi. Ayeuna Akang kerugi, neng geus siap dina dada, sabar. Lamun Akang keur untung, ya syukur. Jadi teu ngambek, capek-capek ngambek kudu make modal. Naon modalna ngambek? Mata kudu molotot. Untuk kudu kekerot leungeun tunjuk ngomong suntak sentak duit datang itu. Bener masih ama soleha. Iya dong. Nuhun geulis. Ya sami Akang. Terus kumaha kajadianna caritakeun deui? Geulis kajadian teh kitu Akang keur nyebrang, kaserempet, tahuna rejet. Terus posisinya kumaha? Tah jelema nu ngajejekna teh turun ti mobil tanggung jawab.
nanya kakang kunana hante cek akang teh kunana ngan tahu doang beak terus macek manehna minta hampura gelis bari nitipkeun duit modal jang usaha dagang deui sabaraha usaha jeung mere modal teh 1 juta tuh nyai sabar mah 1 juta gagantina teh aya naon gelis neng hoyong tumaros wios mangga naros naon akang lamun dagang sampai untung baraha 300.000 wah mending katabrak unggal poe kan goblok sih tangannya nah uyu salaki katabrak atoh sih teh menang 1 juta lamun hirup leueuhan ripuhnya. Tuh, apa alasannya Bunda Khadijah begitu yakin bahwasanya Rasul tidak akan pernah celaka? Fa innaka latasilur rahimah. Dulur jamaah sarena. Lamun kurang hayang nuturkeun judul, nuturkeun akhlak Nabi, kahirupan Nabi. Yuk yang pertama cek Bunda Khadijah, kahirupan Nabi teh tasilur rahimah, selalu bersilaturahmi. Jadi orang beres ieu muludan sing daek silaturahmi. Ari silaturahmi pada ustad abdi alhamdulillah jeung Ceyaya, Ceyeba, Cetati, Cetuti, Cedede duluah kabeh ceu-ceu. Kabeh ya mah sok kapanggih, mohon maaf. Silaturahmi bukan hanya bertemu wajahnya saja. Sok arti lugawi silaturahmi naon santri? Silatu nepungkeun rohmi kadeudeuh. Jadi yang dimaksud dengan silaturahmi apa? Menyambungkan rasa tali kasih sayang. Najan Pak Amprok jisimna, wajahnya bertatap muka tapi hati saling benci, itu bukan silaturahmi. Najan hirup tetanggaan jeung baraya urang dedeketan kapanggih unggal poe ngariungna ge unggal poe tapi lamun hate jorek ka tetangga nu kitu can bisa pantes saeutik zaman kiwari mah ningali tetangga maju mainna sedih batur meuli motor diomongkeun motor menang hutang kadenge gasna ngagerung digasna teh angsuran lamun ngalaksona ge kiridit ya Allah nepi ka ngomongkeun ka batur nepi ka kitunya bunya urang mah kudu silaturahmi. Kenapa kita harus silaturahmi? Supaya aya hargaan payuneun Gusti sabab urang mah manusia biasa lamun hirup sorangan eueuh hargaan. Cek saha cek Imam Busri di Burda ketika Imam Busri menggambarkan mulianya Nabi dengan kitab jauh Muhammadun basyarun walaisa kal basyari bal huwa yaqutatun wa nasu kal hajari. Muhammad eta manusia lain manusia biasa cara batu Muhammad permata urang mah batu biasa. Nabi anu mulia saat berdiri sendiri beliau emas intan permata, sedang kita kalau berdiri sendiri hanyalah batu biasa. Cing sok aya orang dia sugan namun kelempang manggih batu koral hiji di pulung mah ditajau make cokor heurinan jalan sabab eueuh harga. Lamun aya datang ka iman nganterkeun batu koral sakibik daek teh kunaon daek sabab lob. Jadi kalau kita ingin berharga di hadapan Allah, yuk hirup urang ngahiji insya. Bapak-bapak sing daek ngahiji insya. Konsepna urang hirup di alam dunia teh sing bisa dedehan nyaa walas silaturahmi teh kos kitu deudeuh hatena. Urang ayeuna pernah can orang ieu nu panggih jeung Kanjeng Nabi tapi daek muludan berarti urang eukeur silaturahmi jeung Kanjeng. Masya Allah. Mana dulu jamaah sadayana beres ya acara, yuk kita mau selalu berjamaah. Ibu-ibu ngaji sorangan genaheun teu genaheun mending ngaji di pangaji. Ulah ieu mah poe naon ibu-ibu di dieu rutinanana di dieu Salasa, tapi sim kuring mah yakin ibu mah lain Salasa doang. Rebo aya sia teh. Kamis ay, Jumat, Sabtu, nanti ka seragam lagi 7 rupa. Oh ya Allah.
aya nu teu gablek saragam ngadat ka salaki Kang aya naon akan mah buta jadi salaki buta kunaon mama mah era aing ngaji hayang saragam teu boga atuh panu penting mah lain seragam neng tutup auratna ye lain salat itu Kang batur mah geus rupa-rupa bajuna teh Kang geus rupa-rupa sama teh nyaho batur bajuna rupa-rupa salakina mah paru-paru eta teh kenang rupa-rupa kumaha ye Kang bisa yang nyaho mah majlis taklim poe Senin bajuna koneng mun Salasa bodas mun Rebo hejo mun Kamis tungtungna make rarawis mun poe Jumat tengahna genap-genap mun poe Sabtu abu-abu hari masih boga baju warna hideung ti baheula ya Allah ulah kitu cenah sing daek lamun dipanggil poe salat teh ibu sekalian hari pengajian jangan sampai dilupakan sebab nyaho kewajiban tinggal daek dak malah nembal bari nyeuseut saya juga sudah tahu ditembak saya teman hari ini pengajian di rumah banyak cucian siangnya mau kondangan ngaji mau anu gitu kedaikeun leumpang-leumpang saya tahu batur ngaji riweuh sia mangga huleng ariung jembang emo rantas jamanya jembang emo ya Allah ibu-ibu yang sudah mengajukan pinjaman mohon maaf KTP-nya dikumpulkan dulu ya saya absen ibu-ibunya ya Ce Desi Ce Tati Ce Yaya Ce Eba Ce Dede Ce Iyam Ce Masna Ce Oda sok mana ketuana kapain Ce Isa aya Ce Isa aya ketuana terus Ce lain Ce nya mau baperan aja mah Ce Isa lolohan aing ngomongkeun mah di dia di Bogor masih datang di Bogor mak itu batur ngaji memang ngariung cuma ngemok ibu-ibu KTP-nya sudah dikumpulkan sudah yang saya amanatkan yang sebagai ketua ibu Isa harus tanggung jawab ya Bu ya ibu insya Allah ya udah sebelum uang saya keluarkan ibu semua ikuti kata-kata saya Bismillahirrahmanirrahim ngariba make bismillah aku berjanji kasih emok pos budak paun pele nate kalau tulangnya tuturuti bari dari ukari eta emok ya ece alhamdulillahnya urang boga pinjaman ti Bang Emok lamun eueus emok urang rek nyatu naon heuh boga salaki kana PHK lainangan pagawean nu saja tarang useup ti baheula aremok ibu-ibu teh ibu-ibu bisa ngobrol ikuti kata status saya pos budak paud nurut wae aku berjanji buak mainan aku berjanji bayar hutang tepat waktu bayar hutang tepat waktu bila temanku tidak bayar bila temanku tidak bayar maka aku akan bunuh dibunuh ya Allah mudah-mudahan orang di boga hutang kasih emok sing gerala lunas sing diberi rezeki anu loba anu halal supaya ngajauhan riba anu diharamkan ku agama amin sabab sim kuring deudeuh nyaah ka ibu kululah minabata minal haram fannaru auladi setiap beuteung nu deusian ku perkara-perkara nu haram maka neraka pangbalikana kalau kita tidak bertaubat arek tobat arek di mana geus lunas ulah nginjem jawab lamun ditawaran ku si Emo ibu gimana grupnya mau pinjam lagi jawab barang-barang nu 10 urang eta dulu aku suka padamu dulu aku memang suka atau diajar bening ngarti lagu dulu aku
aku gila padamu dulu aku memang gila haha. Ayo tanya ya. Mohon maaf Pak Haji, saya mah karena lagu Omar ada beuki aya resep. Mama ulah lagu na yang film lagi resep. Lamun aya layar tancap baheula keur leutik mah pan budak teh teu bakal HP henteu. Teu nyaho YouTube kitu teh teu nyaho. Google boro-boro Google lah nya. Eueuh main ML teh eueuh baheula mah. Hayang gen gelut-gelutan teh jeung babaturanana gelutna teh beledag. Balik mewek kaina. Naon digebuk. Tapi kalau teh tara pipilueun baheula mah. Betul? Baheula mah lamun anu hajatan layar tancap budak teh narongtong kitu. Wingi resep teu leutik mah nonton layar tancap teh filmna teh Dono Kasino Indro. Penting saeutik beri prima jeung Apen bangun. Teuing tah si Apen geus bangun can ayeuna tah. Tah jam 1 mulai Oma Irama. Eta mah bapak-bapak karieul kana Oma. Sabab Oma mah kaciri lamun geus mulai teh semua orang tahu ciri khas film Oma, musik terdengar. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Ketepak. Oma naik kuda. Mamawa gitar ketepak jeng 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 ketepak suara naon eta suara aing lo jangan nyebut kuda ka aing geus ceramah ge capek aing jauh-jauh ceramah disebut kuda aing di dieu ini pang kencangna pang demi Allah tadi mah kuda. Ya Allah cing pantes jawabna suara neta suara ustad nuturkeun kuda geunah anak hate kuateurewas disebut kuda. Masya tuh nyaahan welasan asihan dedehan kucara kumaha urang silaturahmi mau hidup bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu. Eusian ramekeun majlis taklim ibu-ibu bapak-bapak eusian rutinanana eusian masjid makmurkeun ieu masjid kacida endahna mudah-mudahan nu ngeusina ge sing arendah amin. Apalagi di sini ada pemuda Irema sok Iremanya luar biasa ikatan remaja masjid Al-Hidayah sok subuh teh ku Irema dihudangkeunana keunaheun budak morak keneh mah moal motor na ge teu ngagerung aing dijemput na motor angsuran laksonek mobil aing kiri dit sarua mobil aing hutan. Semangat lain semangat namun udah doang kasep ibadah ge kudu semangat budak mora sok sedih wing mah umat Islamnya masjidna ayeuna kabeh direnovasi di mana-mana direnovasi di Bogor direnovasi gororde masjidna ngan bagian we subuh penghunina KPU. What is the meaning of KPU? Kepala penuh uban manusia-manusia metik nu ngarsieuna teh panai motor lamun motor miote motor metik lainnya kurang sebut motor metik sabab eueuh gigian kami di aya manusia tos teu gaduh gigi panggil bah metik di kuatripu nya subuh teh mangga para dereng dadayana teu acan garugah garugah nu teu acan gugah gerah-garugah geus gugah mah gerah sare deui. Ya Allah sok sedih kadang-kadangnya subuh teh suara teh ngaradu huntu belah katuh maji ya kayu riweuh jeung batuk segala ngakol gedung geus teu kadenge tok bajigur torok bajigur bedug nage geus leuleus teh da adan ngagoa Allahu Akbar. Masjid Al-Hidayah itu biasanya
Ya Allah, coba membudak orang mat genah suara naginya punya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Irema nu adzan. Poe isukanana ganti deui budak ngora deui nyokot lagam Mekah ngagerung Mekah mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aya deui isukanana poe Rebo gantian irema keneh nyokot Istiqlal Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kayak Jumat bagian mana nari amin ya robbal ini bara rongkoknya sedang kene ngaranna Bah Ocim di Bogor buka CS 2an Pepen jeung Udin cek si Pepen tekim Aisyah gerak komat si Ocim komat mahrod leungit tajud leungit batu mah mun irema Allahu Akbar, Allahu Akbar genah acim mah di sekolah oh ekbar Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sorodot sampingna teh sang marolot. Selesang-lesang teuing. Hayalah sholah, hayalah salah. Kodok mati si sholah, kodok mati si sholah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ilaha illallah di kamana samping kudu dicekelan kemana nah odo terus gitu teteng si Pepen tecim sianu adan sianu komat sianu imam Ocim imam mahrod leungit Allahu Akbar inna sholati manuk si suki baheula manuk si suki eta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hah, kuat ngomong. Awas yang ngomong mah. Wah, bahaya ya panitia ya. Isukan muatan meseh karpet bau pesing. Ya. Cek aing hadir aing make pempas ya teh. Nah, era ku panitia ge nanya ditarekan ku Ustaz Haris gara-gara kiai bau pesing di masjid. 1 jam kemudian imam tadi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di tukang duaan babat pernah ampun sebut ampun rewas bismillahirrahmanirrahim yasin. Di tukang protes gelo yasin Fatihah ge saja maca yasin beres lohor subuh ya cek si Ocim kunaon aing maca yasin ya aing teh apa surat yasin aing maksakeun we sahapalna wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu kang duaan ampun gagal si Ocim hari ku si Pepen Cim mundur Cim pergantian pemain Cim Ocim mundur Pepen maju ya aing imam sejati mah Pepen umurnya lebih kolot 2 tahun. Wow, Akbar. Beres Fatihah bismillahirrahmanirrahim aing manu pendekan
tabat yada Abi Lahabi wa tabat yada Abi Lahabi wa tabat yada. Ya aing kurang yada deh gagal deh si Pepen. Pergantian terakhir hanya ada di Udin. Si Pepen din maju din. Si Pepen si Udin teh aing matara imam wayahna din di pergantian. Sia cadangan terakhir din. Sia gagal gugur sholat kabeh. Si Udin kalau begitu doakan aku kawan-kawan. Udin maju Allahu Akbar. Beres Fatihah aing maca naon supaya ulah gagal. Nupang pendek nawe na Quran ma aya Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna aina teu kautsar diwayo inna cesocim gos lillahi qadim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngalieu nuduaan geus maraot kabeh babaturan. Geus budak ngora iremana ngaudangkeun subuh ku irema insya homatna irema imamna bikeun guru urang ustad urang kolot urang insya Allah. Ieu mah hayang ku irema imamna ge mangga asal bisa tajwid jeung makhraj sing bener. Jadi imam teh ulah modal wani doang. Ngomong modal wani ai suara ngirung gula. Suara ngirung jadi imam mah jelas kadengeuna teh. I'au nyuku ma. Ma inna nya nyuku ini i'au ma i'au. Nona. Ulah temenang imam kudu cel mahraj kudu bagus tajwid kudu bagus fasehat dina bacaanana Allahu akbar geura jalan di makam aladem teh imam teh Bismillahirrahmanirrahim mainna masir bismillahna tapi tetap make bismillah Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ketika beres genaheun teh ademnya insya sok curucu cisoca teh ya mantap sih sabar bacaan lagi pana Quran parentahna wa'mur ahlaka bis-shalah dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat wastabir 'alaiha dan sabarlah dalam mengerjakannya. Kita sholat bari jeung sab aya kitu sholat nu teu sabar aya iraha kedeung bulan puasa taraweh mah imam teh dipilih diintip saha imam mah aduh bayawak si eta mah bayawak teh lila hari imam taraweh kudu kumaha imam taraweh mah lila teuing ulah ngebut teuing sabab imam taraweh mah jamaahna bener-bener komplit. KPU aya kepala penuh uban remako aya remaja masa kolot remaja ge aya budak aya kumpul malam pertama mah pinuh masjid ge malam pertama saminggu 2 minggu mulai babak penyisihan
Dilegegan sajajar leungit ku juri dihakan. Komo mun imam nalila, wow geus teu didenge namanya. Mun imamna supir elep atuh. Saya imam lagi supir elep, oh yes. Tarawih tarawih jam 7 beres setengah 8 saya tahu. Sallu ala way. Sallu way. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal kafiruna la a'lakum Allahu akbar. Sami Allah Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahu akbar. Sami Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Aki-aki anu tah. Ngabuak wae aya lalaunan, goblok lalaunan. Siapa aing ruku sia sujud. Aing sujud sia beres. Aing tarawih jeung siapa nyeri awak goblok. Ketika gua tarawih aing diurut 30.000. Lebaran tarawih jeung sia balangsa aing goblok. Arutah digotong ku ireng. Lanturkeun ka imana cek incun. Ieu kunaon abai? Mabok tarawih. Ya tarawih mabok. Naudzu salam salat coba Allahu akbar. Sidak kersinu kutunggalan natiran boten tiga anak dangulan boten dangu ngerti sarua. Urang salat sok sidakep nyabunya sidakep na keur bapak-bapak ngantuan awe mah era saruing teu boga anu eta. Bapak-bapak we dawin teu boga eta gunung Merapi teu boga. Jadi ngantuan bapak-bapak we era sababna loba budak. Awe mah nu penting ka ganjel we tanya. Naon atuh aing bingung ngomongna. Aing bapak-bapak we loba budak soalnya. Bapak-bapaknya mazhab Syafi'i, si kuring mazhab Syafi'i, insyaallah orang dieu mazhab Syafi'i insya. Luhureun bujel handapkeun dada belah mana tepatna kumaha genah manehanana supaya naon tujuanana supaya khusyuk salatna. Asal luhureun dada nang handapkeun dada luhureun bujel. Mun awe mah nu tadi teh apa kana menjadi tenang. Lalaki mah kitu lah, kieu nyonton lalaki mah jelasnya. Era nyatakan awe mah, bisi awe na ngahulur ngagambarkeun. Di sina ieu mah balik langsung di dieu keneh nya. Tuh nya disebutna naon iki leungeun kieu deh. Sida. Ari sida teh naon? Bahasa. Bahasa mana? Bahasa Sunda. Ari artina sidakep, sida jengkep. Sida ngandung harti sing nepi kep ka beunang. Nepi beunang naonna nyekelanana. Nyekelan naon? Nyekelan awakna. Awak saha? Awak urang sorangan. Kunaha? Sabab lamun salat nyekel awak batur teu sah salat. Sugan di dia iremanya Allahu akbar. Awak batur. Ulah dicekelan awak batur mah cekelan awak sorangan. Tuh dina salat geus diajarkeun hirup mah harus banyak melihat diri sendiri, berintrospeksi diri. Anda tinggalan boten tinggal. Kalau ada yang terlihat jangan pernah dilihat. Penglihatan kita saat sholat apa? Nih kening kita ada karena tempat dimana keramik kurang dirinya orang tersujud, angka soca orang nalika keur ngadeg ningali karena tempat sujud orang. Allahu akbar. Tages di dieu teh. Tong culat cileuk. Wah bener. Sholat di masjid nenggak saeutik maca samping batur wadimur. 60.000. Eta RT make gajah duduk. Gajah duduk mah 30.000. Namun gajah nangis bisa udang jadi 40.000 harga. Emang aya samping gajah udang pan eueuh beunang. Diomongkeun we. Ibu-ibu salat di bumi masing-masing nenggak kaludang moal husu atuh. Allahu akbar kalakuan bolong. Kiraha boga duit jangomean anak. Anda dangulan buat terdangu. Kalau ada yang terdengar jangan pernah didengar. Keur salat dengin urang teh suara imam. Lamun salat sorangan suara urang pas bangsa rukun qauli harus terdengar oleh telinga kita. Hati-hati. Gara-gara Covid-19 kamari bulan puasa loba jelema anu salat teu sah. Kunaon teu sah? Sabab salat pedah make masker rukun qauli teu dibaca tapi malah dina hate. Ai salat make masker sah itu sah karena masker itu aksesoris. Tengah halangan tempat sujud, anggota sujud. Tapi hati-hati loba jelema make masker sedangkan fikih tadi rukun salat kabagi tuluy hiji qauli afali jeung nang qalbi. Qauli teh naon bangsa ucapan nu wajib diucapkeun ku lisan lain ku hate. Hate mah qalbi aya ucapan mah lisan. Seperti naon takbiratul ihram kudu kadenge Allahu akbar kudu jelas.
sepeda pakai masker bulan puasa lohor pan ngebeb sini napas jidong mulek deh dia Allah bismillah tungtungna rukun qoli dibaca dina hate heusa salatna sabab naon rukun qoli kudu ucapkeun aya nu kadenge ulah didenge dengin urang mah suara imam jeung rukun qoli pos aya nu bodoh salat ngadengin nu teu para rubuh emang nu bodoh mah ngariweuheun di baheula tos tarawih menang berkat balik ka imah can salat isya cek nu bodoh 10 urang ketuaan nu bodoh ya urang can isya ya kumaha ka masjid yuk hayu ka masjid berangkat mau berkat ke masjid ini berkat kemana tah tumpukan di dinya ditumpukan di dinya salat bodoh Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim kudu nama enu kadenge ulah dideng ieu mah didenge kudu bodoh Alhamdulillahirabbil alamin ya berkat aing urusan Maliki yaumiddin wah mah euceul aing salat batal euy batal kabeh yeuh kurang dibatalkeun sih atuh berkat urang biak uji terus kumaha carana aya mah kieu deh ieu berkat amankan masing-masing pas urang salat berkat digireun lamun dihakan ucing mah batal sorangan setuju jadi terus simpen imam nyekel hiji makmum hiji ewang aman euy aman Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim bodo amat aya digigireun aman Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim aman ya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin gedebuk ucing urang kana berkat imam cek imam nu aing beak urusan imam sieun berangkat beak maca digancangkeun bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad ucing ngagoler disentak itu hus samad pingsan jantungan ucing di dinya keneh kudu nama anu kadenge ulah dideng yuk diajar hirup ulah loba teuing ngadenge dengeunana urang sok batur ngomongkeun batur pipilueun ngomongkeun urang jadi milu dorak ulah urang mah aya hakna ngadenge mah yuk pake pandenge urang pikeun ibadah ka Gusti Allah tuh nyaahan terus ya terus sajam setengah terus punten panitia biasana uing ceramah sajam ku sabab nya jamaah semangat siap lembur aing namanya Masya Allah aya tepuk tangan mikir saya lembur teh atau keun lembur teh nya aya pagawean aya lembur sok naon cing sok dinaonkeun sok dibejakeun nama-nama gitu nuhun gitu aya Gatot Kaca datang Kakang Gatot Kaca aya naon geulis gerang ngaleueut nuhun nengge apal kakang teh haus buku ge lah bismillahirrahmanirrahim kumaha rasana kakang biasa wae emang lamun kakang keur ceramah biasa nginum naon cai susu iya mah keur ngobrol Gatot Kaca jeung pamajikanana punten panitia ulah kasinggung punten ieu mah keur ngobrol Gatot Kaca jeung pamajikanana nyatu yang cai susu mah kedang dege panitia nyieunkeun karena Gatot Kaca kitu tah mun pawayangan sok minta susu Gatot Kaca mah aneh masya geus dedehan silaturah tuh sifat Rasul yang pertama selalu bersilaturahmi urang lamun silaturahmi insyaallah aya harga konsep silaturahmi apa tadi berkasih sayang lamun orang hayang nuturkeun Nabi berarti setiap langkah kita dengan kasih sayang geura rumah tangga lamun saling tika sayang genah moal rumah tanggana kasim kulinaros ka ibu sayang anu jadi salaki dedeh cinta memang bener cek Ustaz Haris ge emang ibu-ibu mah sarolehah di dieu nya kasalakina teh balahagur teh asal salakina loba duit oh mun loba duit mah kang pandang daun awakna ge nya pipinna ge diwedakan make wardah wardah tarigu panonna ge
diset diwirna dilipenan kelek nage disemprotan ngomong nage mani caca delan cadel ogo coba duit mah awak lagi disungitan kabeh. Loba eta mah Kang. Sabana di Kumbang gawe di Poe Tara. Salah kena datangi mani cadel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Aya naon geulis? Hana ae ti. Naon? Hana ae. Mun sia, mana wae? Kota hana ae atuh. Cek salakina teh teh kok li endut. Meseroko meuli udud. Salakina gawe di Jakarta balik ke Karawang saminggu sekali sono mau duit sakoper. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, ada apa sayang? Seminggu loh kita berpisah. Kunaon? Terlalu lama bagi mama. Nya kunaon geulis? Ono ida endu limpok. Nah, ono ida endu limpok. Nah, Aisyah, sono kaci dan sekali beli. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak, Roma. Naon bukti narindu teh? Encing cat nerok eka. Naon? Encing cat nerok eka. Nah, Aisyah, kancing dia copot androk ke muka. Mohon keloba. Momen kerboke cuaca dan iklim berubah. Di masrem. Kos isa karwek. Salah kebalik ke didenge. Assalamualaikum. Salam. Bapak balik terus nyaho. Nyaho di mana? Bauna. Bau naon? Bau kungkang gitu sudah. Salah kita pare geus suganana. Tuh dedehan ulasan asihannya ahan. Geura lamun hirup geus urang konsepna berkasih sayang, tingali na Al-Qur'an kita memang kitu Nabi jeung para sahabat jeung para tabiin teh kumaha. Muhammadur Rasulullah itu we cireuna anu saeutik ujang-ujang bekal mah Kanjeng Nabi teh utusan Allah. Dulu orang yang menyertai Nabi bagaimana sifatnya? Asyidda'u 'ala kufar, keras terhadap orang-orang kafir. Maksudna urang mah aya orang kafir cabok lain. Teu buku cabok mah batur na hukum urangnya. Tuh geuningan susuna datang. Ngecek neng oge kakang panitia mah bageus. Ceramah nage tereh beres atau eta susu kumaha kayak diteruskeun di imah. Masya keren mana luar biasa ya minta susu datang minta berkat itu disiapkan gede suka kita kayaknya Masya Allah tuh jamaah sadedehan geura Rasul mah keras ka orang kafir bukan keras terhadap diri nah damainya ge makhluk Allah maksudnya keras ka orang kafir naon kita punya syariat jangan pernah diganggu-gugat betul tapi ka orang kafir nu ngaganggu ka Islam tuh ayeuna Prancis presiden ngahina ka umat Islam ku ngahina Kanjeng Nabi maka umat Islam wajib marah terhadap mereka minimal hate urang ceurik ngambek ngecam ka mana kalakuan jelema kafir nu ngahina agama ruhama ubainahum tapi umat Islam umat Nabi Kanjeng Nabi baheula jeung tabiin Kanjeng Nabi maksudna jeung sahabat zaman-zaman nuturkeun perjuangan Nabi ruhama ubainahum saling menyayangi dengan sesama agamanya kita sekarang umat Islam banyak diadu domba candilah tah viral film naon buat apa plong-plong kita yang dengar kita bahasa Inggris teh aing mah bahasa Inggrisna nyaho lagi father mother tah father papa mother mama mun lanceuk kader lamun aki deder mun keluarga kalender gitu aing mah nu sajeuna mah aing teu ngarti
kakarak suplikana doang ngaraheutkeun hate umat Islam. Mana eta film kumaha? Aya golongan hiji jelema nyokel bendera merah putih, nu hiji dia make nyokel bendera warna bodas, awena nu make nyokel bendera make cadar. Eta para rasia gelut nu awe make cadar dicabut cabarna hina. Ngahina kana syariat Islam. Urang keur diadu domba. Ruhama ubainahum, umat Islam mah kudu silipik hadeudeuh. Kakarak beda rakaat tarawih mah keun batur 11 urang 23 kajeun nu penting tarawih. Kakarak batur teu make kunut kajeun, batur teu make kunut nu penting salat subuh. Itu umat Islam. Urang ngaku cinta ka Kanjeng Nabi, yuk ayeuna jaga persatuan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah sesama manusia. Mudah-mudahan rengse ieu acara orang dia khususna umumna alam dunia sing meunang kabarokahan ku peringatan Maulid Nabi di dia. Amin ya rabbal rakisa bola di Banjar diremakeun taguanana pamugia Allah ngaganjar nyalametkeun kasadayana. Salamet keluarga besar Masjid Al Hidayah beserta pengurusna sadayana. Amin. Salamet Irema pemuda para santri nu hadir dina wengi ayeuna. Amin. Salamet bapak-bapak, ibu-ibu, pamuda, pamudi, santriawan, santriawati murang kalih nu hadir dina wengi ayeuna. Salamet sadaya tukang tenda, tukang son, tukang masak, jeung tukang-tukang kabehna. Sing salamet sadayana urang ngarepkeun ridho Allahna. Amin ya rabbal wa kun akhiri muqtadi musamihan wa kulil islahi fasadi nasihan wa aslihil fasada bi ta'amuli wa in badihatan fala tubadili. Para kiai, para ajengan bobona sapanon carana sapakan bobot timbang tarajuk gapuran rahayu cating kaning tabu kembang pilitik sinebaran sari-sari hampura simpuring loba salah dina maos Quran tur tanyurahkeunana maos hadis oge nyurahkeun hadisna eta mah kabodohan simpuring. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.